Aduh, paling motor mau ka dibalik-balikin lah setahunan. Kajen kata aing jadi jaminan ge lah. Orang di mah rusak ge lah. Weh, si Bogel ke mana ieu nya? Motor isi balikeun cenah nya. Jalan-jalan deui lah. Ka mana kek? Aduh. Karena reheul ya di mah. Gel. Gel. Naon? Aduh rusak kali. Belaga tengah denge. Ayo motor ira dibalikin aja. Mau dibalikin dia mah, nek setahunan mah. Maksudna Setahunan ku Bogel di sawah. ai mayarna? Ramah tuh pada tanah baru tukang. Jadi gadekeun tanah. Oh lah, dia. panu motor Bogel rusak bah di mah itu ngelumuk bae. Atuh ai dibayarkeun kana motor ieu mah tanah Abah atuh. Kumaha dengan gantian tanah Abah? Gadekeun heulan be. Wis lah, wis kajen ai tanah Abah mah. Geus digadekeun kana motor ieu nek ditukarkeun ge kajen. Intina ayeuna mah hayang urang jalan-jalan heula. Jalan-jalan ke mana sih bah? Atuh ka mana bae cuci mata. Aing kolot-kolot teh. Balik. Lain masalah kolot gitu, pan ai hiburan mah teu budak teu kolot. Jete abah mah. Lain masalah jete, jenuh di imah nyaho teh es bae. Ayo geus ah, berangkat ah. Maksudnya kena jenuh Lain masalah kitu, karena reheul di imah bae. Cuma budak moraga betah di imah aneh aja ya. Balik, Lain masalah balik, terus sepuluh. Ayo Bu, selamat kerem. Aduh, panas banget. Ih, ada es kebetulan mau beli. Abang mau es buah dong. Yang ini rasa strawberry apa? Ya. Wih, naon mah? Aya nu amis leuwih teh es euy. Awewe. Keuneuh. Wih. Bang, es yang jumbo bang. Buset. Nggak kurang banyak ini bang. Tas si Bogel. Aing nu hayang mainan nu nyosor. Waduh, bahaya ieu. Kawan sih bah. Cicing bagian abah ini. Neng, neng kemana neng? Neng kemana? Mau ke sana? Kemana? Mau ke sana? Kemana? Mau ke tempat temen? Oh ke tempat temen. Neng kayaknya baru di sini. Iya, baru. Keheula ge bagian abah cicing heula. Cicing. Cicing. Iya, pasti. Bogel cicing bae di tukang. Neng, ngomong-ngomong boleh kenalan nggak? Boleh. Boleh. Abah. Mumun. Gak mau, itu siapa sih? Aneh banget. Keheula. Neng ngomong-ngomong, bukan nomor WA-na. Abah Buat minta apa? Atuh buat WA-WA-an gitu kalau ada nomor WA-nya mah. Keheula atuh, keheula bagian abah ieu mah maneh cicing. Boleh nggak minta nomornya? Ya udah. Ini nomor handphonenya. Abah nggak bisa, HP-nya juga punya juga enggak abah ini HP-nya. Ih, gimana sih minta nomor tapi nggak punya handphone? Gak tau malu banget. Ih, bukan masalah nggak tahu malu tapi pengen. Sama temen abah. Gel. Nomor AWW gel. Sok jutek gel. Nomor AWW. Oh, oke, nomor AWW gel. Catat. Kasih aja sama temen abah ya nomornya ya. Siapa? Temen. Kok aneh sih penampilannya? Gak tahu tuh. Tanya aja sama Neng ke dianya. Kenalan dulu dong temen abah jangan Aneh takut. banget itu penampilannya. Apanya yang aneh kan sama aja. Sama aja kan kayak abah. Jangan mana nomor lain. Iya tuh, penta aku maneh kadinya. Ya udah dicatat. Berapa? 0 8 8 58 58 87 87 45 45 23 23 91. 91. Udah. Udah kan? Udah. Makasih, salaman dulu dong. Wih, masa begitu ntar kita ketemu lagi ya Neng ya. Oke. Ih, nggak mau. Ya Allah. Apa sih ya? Apa teleku abah? Teleku abah 1-0. 1-0 teleku abah. Ayo, kurang gerak balik.
ieu es. Masya Allah ieu. Ya sakalurahan moal beak. Ge heula abah heula ieu. Bah, bocor bah. Hah? Kenyot teh di handap kenyot. Kenyot di handap henteu teh bocor. Bocor bah. Tuh bah. Waduh, cilaka ieu. Bocor bah. Aduh, aing kenapa? Oke bah. Gantian gurih urut abah mah. Hei urang balik. Bawa motor. Ku siapa bawa motor abah mah tentu bisa. Engke di ditu abah ajarkeun bawa motor di Nurarehe. Belajar motor. Atuh belajar budak ora apa nama. Halo. Bahaya yuk. Gel, udah nak. Enak dari sih bah. Gel udah nak. Aduh, naon. Jadi kieu gel ajarkeun abah mawa motor. Aing mah gede laga kalau terus yang belajar motor. Lain masalah gede laga. Menurut pengalaman tadi, abah tadi menang AWW. Kumaha lamun abah ngajak jalan AWW tadi, banyak kudu jeung ya berangkatna. Ayo. Lah, Manya bercinta make asisten. Kan kita lucu. Ayolah ajarkeun abah sakeun. heula ulah mah ieu. Teh kumaha ieu? Ieu gas ya bah. Terus Ieu rem hareup bah. Ieu rem hareup. Oh, ieu rem tukang ieu kupling ya. Aya naon ieu nu aya torompetan lu? Ieu ngaranna klakson. Oh gitu. Ieu lampu saya yang belok make ieu ye. Ka mana eta? Nu ka mana bae? Ka kiri ka kanan. Aya naon ieu? Ieu spion. Oh, spion. Siap. Coba dites silam abah. Kumaha? Pelan gel. Wih. Kena deui bae. Hujan meteor mah. Weh, dok kebo tama gel. Waduh, saya jodohna jeung dok kebo gel. Aduh. Kumaha eta geus kitu? Jeung dok kebo eta jodohna hae urang nangan cai. Lagu kumaha? Tuh aing mah. Abah mah bae sih nu bener ge. Aduh, lain masalah. Teu bener teh kajel, malu pan macana abah mah geus. Ya cek lah.